Sugrining puji anu sampurna sareng pangalem sagemlengna eta tetep kagungan Allah anu mikawelas ka abdi-abdina anu ngaluhurkeun darajat anu bakti ka anjeunna. Rahmat sareng salam anu utami muga tetep ka pangabdol-abdolna nabi nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos dikiatan kalawan mukjizat anu diutus jadi rahmat ka sadayana alam sareng ka kulawargina sareng ka sadayana sahabatna sareng ka sadayana auliana Allah anu parantos diluhurkeun kalawan dipaparinan pirang-pirang karomat. Amma ba'du. Mangka ieu sapucuk kitab anu kalintang ringkesna nyarioskeun manakibna Sultanul Aulia wa Imamul Ulama Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sarahu nurani. Kenging metik tina kitab Uqudul Lali fi Manaqibil Jaili sareng tina kitab Tafrikhul Khatir fi Manaqibi Syaidi Abdul Qadir. Mudah-mudahan aya manfaatna kasadayana dulur-dulur anu kersa ngaos atanapi ngadangu kalawan ngagungkeun kanu kagungan ieu manaqib. Mudah-mudahan ku berkahna anu kagungan ieu manaqib Gusti Nu Maha Suci ka urang sadayana nurunkeun rahmat sareng nulak tina bahla dunya akhirat dihasilkeun pamaksadan diwuwuh kasalamatan. Amin. Mankobah kasalapan nyarioskeun nembean Said Abdul Qadir mitutur ka jalmi dina luhur kursi. Dauhan Said Abdul Qadir dina memeh duhur poe Salasa tanggal genep bulan Sawal tahun 520 hiji kaula ningali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nimbalan ka kaula dauhanana hei anak kaula naha maneh henteu geura muruk mitutur ka jalmi-jalmi teras kaula unjukan kumaha rek tiasa muruk mitutur apan abdi orang ajam. Ari ulama-ulama Baghdad anu sakaritu pasehna dauhan Rasulullah coba bukakeun sungut maneh tuluy kaula calangap tuluy diludahan 7 kali. Saurna cik maneh geura muruk mitutur geura ngajak kana jalan pangeran kalawan hikmah jeung mitutur anu aralus. Saparantos kitu tuluy kaula salat duhur henteu kungsi lila burubul jalma-jalma daratang kacida seueurna. Ari kaula ngadegdeg jeung hate kaula ngageter henteu bisa pek nyarita. Didinya jol sumping Sayyidina Ali ngadeg hareupeun kaula dauhanana naha lain gerapek muruk mitutur teh unjukan kaula ieu hate abdi ngageter bae gado noroktok. Dauhan Sayyidina Ali coba calangap tuluy kaula calangap tuluy diludahan genep kali. Cek kaula kumaha margina henteu 7 kali. Dauhan Sayyidina Ali karena adab ka Rasulullah tidinya les deui Sayyidina Ali hanteu aya. Ari saparantos kitu mah tuluy hate kaula caang hanteu aya naon-naon tuluy kaula muruk mitutur. Mankobah ka-10 nyarioskeun kumpulan 100 ulama Baghdad di Majlis Said Abdul Qadir sarta masing-masing pada boga masalah. Dicarioskeun ku Abu Muhammad Al-Mufarraj waktu kaula milu hadir dina Majlis Said Abdul Qadir sarumping 100 ulama Baghdad sadayana pada kagungan masalah sarta eta masalahna hanteu sami. Barang eta ulama parantos caralik dipayuneunana teras anjeunna tungkul tuluy bijil cahaya tina luhureun manehanana. Eta cahaya teras ngaliwat kana dadana 100 ulama tea. Saparantos ulama-ulama kaliwatan ku cahaya teras eta ulama-ulama sadayana pada bingung ngadaregdeg sing careurik teras maruka sirahna angguanana disosoek teras maranjat kana kursina Said Abdul Qadir teras sampean Said Abdul Qadir diteundeun kana sirahna ulama ku aranjeunanana
teras majelis harita kalintang cekcokna sareng ngaguruh hanteu aya daratanana. Ari saparantos kitu teras eta ulama anu 100 teh ku Sayyid Abdul Qadir ditangkepan sareng ari parantos sadayana ditangkepan teras masalah saurang-saurangna dicarioskeun ku Sayyid Abdul Qadir sareng jawabna. Sadayana ulama pada kaget ku kapinteranana Sayyid Abdul Qadir dina ngajawab masalah sareng karomatna. Mankobah ka-11 nyarioskeun ngadampalna Kanjeng Nabi kana pundakna Sayyid Abdul Qadir. Dicarioskeun ku Syekh Rashid bin Muhammad Al-Junaidi. Dina wengian mi'rajna Kanjeng Nabi sumping malaikat Jibril nyandak buruk. Ari talapokna eta buruk ngagebur cara bulan, ari paku-pakuna cara bentang. Diasongkeun ka Kanjeng Nabi eta buruk henteu daek cicing. Timbalan Kanjeng Nabi, kunaon buruk anu matak maneh henteu daek cicing, naha maneh teh embung ditunggangan ku kaula. Tuluy eta buruk unjukan, pekna nyawa abdi jadi tetebus tanah gamparan Gusti. Abdi sanes henteu purun ditunggangan ku Gusti. Mung abdi aya panuhun ka Gusti, nyaeta dina dinten kiamat nalika Gusti bade lebet ka surga ulah nunggangan anu sanes. Dauhan Rasulullah heug dikobul pamenta maneh. Unjukan deui eta buruk, muga Gusti kersa nyepengkeun panangan Gusti kana pundak abdi supaos jadi tawis dina dinten kiamat. Teras panangan Kanjeng Nabi dicepengkeun kana pundakna buruk. Kumargi eta buruk kalintang bingahna, dugi ka jasadna eta buruk hante cekap pikeun wadah rohna. Kapaksa eta buruk harita keneh ngajangkungan dugi ka 40 hasta. Tidinya Kanjeng Rasulullah ngadeg sakedap wireh ningali buruk sakitu jangkungna tawakuf kana nitihna. Anu sanes tidinya teras sumping rohna Al-Gausul A'dham Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani. Teras unjukan Gusti, mangga ieu pundak abdi titih ku Gusti. Teras Kanjeng Nabi nitih kana pundakna Gausul A'dham. Teras Gausul A'dham ngadeg. Teras Kanjeng Nabi tunggang kana buruk. Sareng ngadauh Kanjeng Nabi, ieu dampal suku kaula nincak kana pundak maneh. Ari dampal suku maneh eta nincak kana pundakna sakabeh wali Allah. Mankobah ka-12 nyarioskeun nyaksianana guru-guru sareng wali-wali kana kaluhuran martabatna Sayyid Abdul Qadir. Dicarioskeun dina kitab Raudhatun Nadiru fi Manaqibi Syekh Abdul Qadir dina bab kagenep di zaman Abi Alil Hasan Al-Basri. Dongkap kalahiranana Sayyid Abdul Qadir hanteu aya hiji alim anu muruk agama Islam anging pada nyarioskeun kabingahan bakal dohirna Sayyid Abdul Qadir. Sareng eta ulama-ulama pada ngaku kana kawalianana Sayyid Abdul Qadir. Sareng ulama-ulama nyarioskeun Sayyid Abdul Qadir bakal ngembarkeun yen dampal sampeanana bakal nincak kana pundakna wali. Sareng wali narima kana eta embaran. Kajaba hiji wali di negara Aspahan hanteu narima kana eta embaran. Kumargi hanteu narima eta wali anu sakitu luhungna dilepas tina kawalianana. Jadi Sayyid Abdul Qadir teh hampir 300 tahun deui kana lahirna parantos masyhur kawalianana. Ari mankobah anu ka-13 nyarioskeun ruksakna jalma anu nyebut jenengan Sayyid Abdul Qadir hanteu gaduh wudu. Dicarioskeun dina kitab Kaljaril Ma'ani dina nembean Sayyid Abdul Qadir kengeng pangkat kawalian. Anjeunna kabulan ku sifat jalalita tegesna sifat kagagahan.
tina margi kitu jenenganana oge kalintang ahengna, sahingga upami jenenganana disebat maka pegat beheungna jalma anu nyebat hanteu gaduh wudu tea. Saparantos kitu Sayyid Abdul Qadir tepang sareng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dauhan Kanjeng Nabi, "Hei Abdul Qadir, eta pagawean maneh ulah dipigawe karunya ka jalma-jalma di akhir zaman. Sabab jaga mah pirang-pirang jalma anu nyebut jenengan Allah jeung ngaran kami oge hanteu make adab." Teras eta padamalan ku Sayyid Abdul Qadir ditilar. Dauhan ulama-ulama pangna eta padamalan ditilar. Margi ulama-ulama Baghdad pada ngadehes ka Sayyid Abdul Qadir nyuhunkeun supaos eta padamalan ditilar. Margi hawartos ka jalma-jalma dauhan Sayyid Abdul Qadir, ieu teh lain kahayang kaula. Kaula menang timbalan ti Gusti Allah. Maneh geus ngagungkeun kana jenengan aing, jadi ngaran maneh oge diagungkeun ku aing. Dauhan setengah ulama nu mawi jenenganana kalintang, sahingga anjeunna sok ngamudawamahkeun ngaos Sayyidi Hirjul Ma'ani karangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ari Mankobah anu ka-14 nyarioskeun jalma anu hadiah ka Sayyid Abdul Qadir dihasilkeun maksadna. Dicarioskeun ku guru-guru anu laluhung saha-saha jalma anu nyebut jenengan Sayyid Abdul Qadir hanteu boga wudu, maka eta jalma ku Gusti Allah dirupekeun rizkina. Sareng saha-saha anu nadar hadiah ka Sayyid Abdul Qadir eta kudu dilakonan supaya ulah kasebut jalma anu bedegong mata kawalat. Sareng saha-saha jalma anu ngahadiahkeun amis-amis dina malam Jumat teras maca Fatihah dihadiahkeun ka Sayyid Abdul Qadir, teras kadaharanana dibagikeun ka fakir miskin, sarta eta jalma nyuhunkeun sapaat sareng karomatna Sayyid Abdul Qadir dina ngahasilkeun pamaksadan. Tangtu eta jalma menang pirang-pirang pertulungan di Gusti Allah kalawan karomatna Sayyid Abdul Qadir. Sareng saha-saha anu maca Fatihah rek dahar tuluy dihadiahkeun ka Sayyid Abdul Qadir. Tangtu eta jalma dikaluarkeun dina kahesean dunia akhirat. Jeung saha-saha jalma anu nyebut jenengan Sayyid Abdul Qadir boga wudu tur ikhlas anu sampurna ngagungkeun ka anjeunna, maka eta jalma ku Gusti Allah dibungahkeun dina eta poe sarta dilebur dosana. Mankobah anu ka-15 nyarioskeun jenengan Sayyid Abdul Qadir cara Ismul A'dham. Dicarioskeun dina kitab Hafaiqul Hiqaiq aya hiji awewe ngadehes ka Sayyid Abdul Qadir. Teras unjukan pekna Gusti abdi teh gaduh anak mung hiji-hijina ayeuna titulung di laut. Dupi abdi gaduh kayakinan yen Gusti tiasa ngabalikeun anak abdi sarta hirup. Dauhan Sayyid Abdul Qadir, nya cik bae balik. Anak maneh geus aya di imah maneh. Tidinya teras eta awewe gura-giru balik. Barang dongkap ka imahna anakna hanteu aya. Tidinya berengbeng deui eta awewe ka Sayyid Abdul Qadir. Bari ruwah riweuh ceurik unjukan yen anakna hanteu aya. Dauhan Sayyid Abdul Qadir, ayeuna mah tangtu geus aya. Durugdug deui eta awewe balik. Ari dongkap ka imahna tacan aya keneh. Goak deui ceurik teras ngadehes deui ka Sayyid Abdul Qadir ceurik mamandapan nyuhunkeun anakna hayang aya deui. Tidinya teras Sayyid Abdul Qadir nungkulkeun sirahna barang cengkat ngadehes saurna ayeuna mah moal salah deui anak maneh geus aya. Tidinya teras eta awewe balik barang dongkap anakna geus aya di imahna sarta salamet. Tidinya teras Sayyid Abdul Qadir munajat piunjukna jisim abdi kalintang isina ku eta awewe dugi ka 3 kali nembe aya anakna. Kumaha margina sareng naon hikmahna nu mawi dielatkeun dupika abdi kawiwirangan 2 kali.
Dauhan Gusti Allah, omongan maneh ka eta awewe kabeh oge bener. Barang mimiti disebut geus aya teh bener, tapi kakara dikumpulkeun ku malaikat jiwa ragana anu geus pabencar. Kadua kali oge bener, tapi kakara jejeg anggota badana sarta dihirupan. Katilu kalina eta awewe datang ka imahna geus dihanjatkeun ti lautan. Didatangkeun ka imahna, tidinya teras Said Abdul Qadir unjukan deui kusdima ngadamel makhluk anu sakitu puharana hanteu kalawan kasesahan. Nya kitu deui dina baas ngumpulkeun jiwa raga sakabeh makhluk anu sakitu seueurna mung sakedet netra. Ari ieu mah hiji budak, naon hikmahna Gusti nu mawi sakitu lamina. Dauhan Gusti Allah, Abdul Qadir maneh entong jadi rahwet hate. Ayeuna pek gramenta maneh hayang naon, tangtu dipaparin ku aing. Tidinya teras Said Abdul Qadir sujud sarta unjukan. Saurna Gusti Kholik anu ngadamal, ari abdi mah makhluk anu didamal. Naon oge paparin Gusti, abdi kalintang nuhuna. Dauhan Gusti Allah, saha anu nenjo ka maneh dina poe Jumat ku aing didamel wali. Jeung lamun maneh nenjo kana taneuh tangtu jadi emas. Dauhan Said Abdul Qadir, Gusti ieu duanana oge hanteu pati aya manfaatna ka abdi. Abdi nyuhunkeun anu agung ti eta sareng tetep manfaatna saparantos maot abdi. Dauhan Gusti Allah, ngaran maneh dijieun saperti ngaran kami dina ganjaranana jeung manjurna. Saha anu maca kana ngaran maneh ganjaranana sarua jeung maca jenengan kami. Mankobah ka 16 nyarioskeun ngahirupkeun hiji jalma ti jero kubur. Dicarioskeun dina kitab Asrorut Tolibin, Said Abdul Qadir hiji waktos ngalangkung kana hiji tempat anjeuna mendak jalma Islam keur padu paloba-loba omong jeung bangsa Nasrani. Teras ku Said Abdul Qadir dipariksa sababna papaduan. Cek bangsa Islam eta Gusti paalus-alus Nabi sanggeun abdi utami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari sanggem ieu Nasrani utami keneh Nabi Isa. Dauhan Said Abdul Qadir ka Nasrani, eta maneh nyebutkeun utami Nabi Isa, naon dalilna? Cek Nasrani, eta Nabi Isa mah tiasa ngahirupkeun jalma anu maot. Dauhan Said Abdul Qadir, maneh nyaho kaula lain nabi ngan saukur anu anut jeung nyekel agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Nasrani, tantu bae terang mah. Dauhan Said Abdul Qadir, lamun kaula bisa ngahirupkeun anu maot, maneh rek iman ka Nabi Muhammad? Jawab Nasrani, kan tenan bade iman. Dauhan Said Abdul Qadir, coba urang neangan kuburan anu geus heubeul. Nya manggih kuburan anu geus 500 tahun lamina. Dauhan Said Abdul Qadir, Nabi Isa ari ngahirupkeun anu geus maot kumaha pekna? Cek Nasrani, kum biidnillah, hartosna hudang maneh kalawan idin Allah. Gerak kami mah dengekeun kieu, kum biidni, hartosna nangtung maneh kalawan idin kami. Tidinya tuluy kuburan teh beulah. Tuluy eta mayit teh bijil tina kuburna. Bari nembang tadina eta jalma teh tukang nembang. Teras eta Nasrani asup Islam. Mankobah ke-17 nyarioskeun Said Abdul Qadir ngarebut nyawa hodamna ti malaikal maut. Dicarioskeun ku Abil Abbas Ahmad Rifai, salah sawios hodamna Said Abdul Qadir maot. Teras pamajikanana ngadehes ka Said Abdul Qadir sarta keukeuh nyuhunkeun salakina hoyong hirup deui. Tidinya teras Said Abdul Qadir muqarabah mangka ningali anjeunna dina alam batin, malakal maut keur hanjat ka langit nyandak roh anu dicabut dina poe eta diwadahan dina wadah maknawi sarupi janbil. Dauhan Said Abdul Qadir, malakal maut eureun heula jeung kadiekeun ruh bujang kaula si anu ngaranna
Saur malakal maut moal tiasa masihkeun, margi kaula nyambutan arwah teh lain sakarep kaula kalawan parentahan pangeran sarta kudu disetorkeun ka anjeunna. Dauhan Sayyid Abdul Qadir, nya kaula ge terang, tapi eta mah ruh bujang kaula kadiekeun bae. Saur malakal maut moal tiasa kekeh anu nyuhunkeun sareng kekeh anu hanteu maparinkeun. Tungtungna dauhan Sayyid Abdul Qadir, kalawan kamahabahan kaula ka Gusti Allah kadiekeun eta ruh bujang kaula. Bari teras wadah roh teh diburubulkeun ku Sayyid Abdul Qadir, teras diucutkeun, atuh burubul sadayana ruh anu kengeng nyabutan ti isuk teh lalepasan baralik deui kana jasadna. Tidinya teras malakal maut unjukan ka Gusti Allah anu maha suci, piunjukana be Gusti, Gusti mah langkung uninga kana kaayaan kakasih Gusti wali Gusti Abdul Qadir. Dauhan Gusti Allah, nya eta Abdul Qadir teh kakasih aing, bongan ruh bujangna kumaneh hanteu dipasihkeun, jadi bae roh anu sakitu lobana maur. Ayeuna mah maneh hanjakal hanteu dibikeun. Mankobah ke-18 nyarioskeun ngajadikeunana Sayyid Abdul Qadir budak awewe jadi lalaki. Dicarioskeun ku Syekh Hawad Al-Qadiri, aya hiji lalaki ngadeheus ka Sayyid Abdul Qadir unjukan hayang gaduh anak lalaki. Dauhan Sayyid Abdul Qadir, maneh menta barang anu golik heuk moal hanteu boga. Tidinya eta jalma saban dinten henteu petot-petot hadir di majlis Sayyid Abdul Qadir, barang parantos lami eta jalma kalawan kapastian tinu maha kuasa gaduh anak, tapi anakna awewe. Teras eta anakna dicanda ka Sayyid Abdul Qadir, piunjukna Gusti kapungkur abdi nyuhunkeun anak teh sanes nyuhunkeun awewe, nyuhunkeun anak lalaki dupi kengeng awewe. Dauhan Sayyid Abdul Qadir, eta orok buntel cik balik tangtu engke jadi lalaki. Teras eta orok dibuntel dibawa balik, barang dibuka di imahna eta budak jadi budak lalaki kalawan idin Allah Ta'ala. Mankobah ke-18 nyarioskeun salamatna hiji jalma pasek ku jawabanana Abdul Qadir ka malaikat Munkar wa Nakir. Kacarioskeun di zaman Sayyid Abdul Qadir aya hiji jalma pasik, tapi eta jalma kacida mahabahna ka Sayyid Abdul Qadir. Saenggeus eta jalma maot dikubur, disual ku malaikat Munkar wa Nakir. Hanteu aya deui jawabanana eta jalma ngan Abdul Qadir, tidinya sumping timbalan ti Gusti Allah. Hei Munkar wa Nakir, eta jalma pasek siksaeun, tapi lantaran manehna mahabah ka kakasih aing, ayeuna dihampura ku aing. Mankobah ke-20 nyarioskeun manuk ngaluhuran ka anjeunna teras paeh. Hiji waktu Sayyid Abdul Qadir nuju abdas aya hiji manuk hiber kaluhureun anjeunna. Barang eta manuk ditingali, guprak eta manuk teh ragrag paeh. Tidinya teras anjeunna nyeseuh ka waina, teras eta ka waina disadakohkeun, saurna bisi kaula dosa. Tah ieu baju kiparat dosa kaula.